sababna masalah seorang, tapi ketika Allah nurunkan siksa kabehan karasa. Sababna mangan seorang, tapi harga mahal makan kabehan. Sebabna makan ngan seorang, tapi pacekcok nama urang kababawa. Sebabna mangan seorang, ketika Allah nyen tsunami kabehan. Kabawa kabeh ku tsunami. Nu salat netu salat kabehan pada gara-gara nama si eta anu dipake kebenci ku Gusti Allah. Ketika disunamikeun kabeh kena. Padahal mah saurang sabab anu dipake kabendu ku Gusti Allah. Ketika digembakeun cara dipadang kabeh beunang. Saurang dua urang padahal mah. Tapi ketika Gusti Allah nyiksa Yogyakarta kabehan. Mantap kudu dijaga ieu fitnah ieu. Ulah haju ambalaya. Mana sababna? Nu mabok eta sabab godob Allah bancing fitnah. Lamun aya anu mabok di lemur urang eta teh keur nang tangan Gusti Allah. Lamun Allah datang ka godob terus nurunkeun siksa, lainnya na bae kan anu kena siksa. Nu ngaji, nu salat, nu soleh, beunang kabeh ka siksa kabeh. Mana deui sumber fitnah teh? Sumber fitnah zina. Nu zinahna saurang nyen bendu ka Gusti Allah. Lamun Allah geus bendu, ku Gusti Allah dipailakeun, ku Gusti Allah dimahalkeun, ku Gusti Allah digempakeun. Kabehan kan kena. Kabehan kena deui kumaha? Tah nu badak ieu kitab ka seluruh mukminin supaya peduli lingkungan, peduli agama, peduli situasi. Sebab lamun Allah geus bendu, Allah nurunkeun babenduna siksa kabeh kena kabeh. Wattaqu sing rarempan naranjeun kabeh fitnatan kana siksa inna sobatkum lamun ngeunaan karanjeun kabeh siksa la tusiban alladzina zalamu minkum khassah anu henteu dikeuna-keunana ka jelema anu zalim hungkul khusus henteu bal ta'ummuhum wa ghairahum balik teh sumarambah jang nyana nu zalimna oge nuliana beunang kabeh kena kabeh. Carana kumaha wa ittiqauha bi inkari mujibiha minal munkar. Nyalametkeun fitnah yakni siksa kudu ngingkaran sabab da siksa nu netepkeun kana siksa naon minal munkar tina munkar geus munkarat eta teh horeganan keur mancing fitnah bebendu Allah nu mantak urang ulangan tep kana bebendu Allah sebab lamun geus datang fitnah maya ne siksa bakal kena kakabehan. Mantak cek Ibnu Abbas amarallahu azza wa jalla al mu'minina alla yukirul munkar baina awari. Allah merintah ulah ngantep munkar nu aya di muka bumi di hareupeun urang engke faya'umuhumullah bil azab. Allah bakal nurunkeun azab secara merata. Ayusibul zalim wa ghair zalim bakal kena nu zalim jeung nu henteu zalimna kabeh. Ulah cicingeun urang. Ulah cicingeun aya munkar. Jadi urang kudu siap. Lamun aya jelema nu mabok, urang gagah si ituna kauntup ku urang. Datang. Ulah ngaku boga-boga cimande digunakeun tilok. Pengkhianat cimande eta kos kitu. Ulah ngomong doa. Buka baju, buka kaos, buka celana. Tawa ka kamar kos kitu.
datang. Anak saya sialah mudik mabok sia ya dipersilakan, tapi ulah di dunia Allah teangan ku sia negara nulain Allah loh sia mabok sadak tadi itu saya tungtung di dunia Allah aing tanggung jawab. Goblok sia ngacak-ngacak negara aing. Awas tadi sia kalian kurang endeng di mau sadar ngaji ulah di mana pugur rasan dia di mana iwa marah tebar aku mah mabok sia goblok sia di moal isuk mah jatuh boga duit goblok sia Allah eta dakwah urang gagah teh gagah petakeun ulah ieu hareupeun jelema jambu dikeun nah lihat nih atuh sapira jambu tolol atuh budak leutik ge seserian jambu atuh boro-boro nu boga pecai nggak bisa cakal sapira jambu geus beak ku kalong eta jelema tolol dan ku situ pohara aya apel nih lihat cep geus beulah di dahar ku teh papan tolol teh jelema dakwah aya anu keur ngobrol duaan di kursi di sisi jalan datang lu ini suami istri bukan? Suami istri bukan? Kalau kamu suami istri udah gak ada masalah, tapi kalau bukan ini nanti awas tsunami lu. Kalau udah tsunami kan bukan elu ayah ini yang kena, karena gue juga kena ini. Ye brengsek lu. Lu jangan bikin blon di depan gue nih. Ya Allah, ya Rabbi, agama lu apa lu? Jangan sampai mengundang tsunami. Kan kalau lu ayam mah yang kesono yang disiksa ya itu mah terserah dah. Tapi kan ke gua ini. Je parangsanya. Ayo jangan di sini loh. Sono lu kabur loh. Jangan. Eta karak dakwah. Lamun aya kumpulan orkes kemudian gitu biduanana sataranjang atawa make baju mangan dirawis-rawis dihandap mararabok urang kan teu mampu lapor orang langsung polsek lapor Pak lapor ada apa Pak Haji di sana ada orkes Pak yuk kita sama-sama ke sono boleh deh cakap polsek boleh yuk saya gonceng bagus ya bagus tolong lain dakwah nonton bareng polisi. Nah, cakap polsek ada apa emang Pak Haji ini ngajak saya ke sini ini urusan kita sebagai umat Islam ini kan yang begini haram. Keharamannya ini mengundang ghadab Allah. Kalau dibiarkan nanti ini bisa jadi gempa. Kalau terjadi gempa bukan saja dia, kalau dia aja mah yang kena kan enggak apa-apa. Ini kan kita yang enggak karu-karuan. Ini kena dengan gempa. Masa dia yang joget kita yang kena gempa? Nah ini kan enggak etis. Nah cakap polsek atuh kalau gitu kita sama-sama aja menikmati yuk. Kalau kapolsek dah goblok. Tah ieu kan urus kita. Dakwah urang tah sanggup henteu tah urang dakwah. Di sisi digigir nu mabok kuari mah dihareupeun imah urang, nu zina kuari mah digigireun imah urang. Eta kontrakan-kontrakan teh kapan eta teh aya hiji dua nu zararina di dinya. Geus puguh rumah-rumah susun, geus puguh hotel-hotel, motel-motel dan lain sebagainya. Nah iya baye nu dihareupeun urang eta mengundang ghadab Allah. Jaga wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum. Mun geus diturunkeun siksa kabehan kudu peduli kabehan eta
nu mabok tangani ku urang dakwah, urang nyieun organisasi untuk menangani dakwah tersebut. Nah, nu mantep teu salah teh FPI itu. Yang nu mabok berantas, zina berantas. Aya bagusna. Aya bagusna. Adapun isu-isu nu lain-lain eta mah sakadar isu lah. Hayu organisasi mana nu bener-bener dakwah. Karak. Alhamdulillah. Iya kan geus terlena di urang nu dakwah deung mah. Eta kakarak lah eta mah kutu-kutuna tuma-tumana eta. Ayeuna negara. Pamalingan tadi negara. Urang ngadengekan di berita-berita bahwa si A korupsi sekian miliar, triliun malah. Masya Allah karim, eta lamun teu diamankeun, mun ku urang henteu diadili seadil-adilna, tunggu godom Allah siksa datang. Nu mentak teu salah-salah amat eta Habib Rizik demo keadilan lantaran ieu penista Al-Qur'anul Karim. Lain ngan sakadar sakitu lamun diantepkeun ku urang kumaha lamun Allah nurunkeun seuneu ti luhur. Jakarta BAKB terus ka Lipo, terus ka Serang, nu aman ngan Cilongok doang. Atuh sarua aing ge kahayang doang. Atuh kena kabeh, lain curang kitu ngan diamankeun bae ku Gusti Allah. Sia mah aing salamet teh baguna ulah. Tuh. Tak iya kudu dipikir teh ka jauh ka ditu. Ulangan sakadar amankan demokrasi, amankan demokrasi. Kan ieu penistaan. Tak ieu teh lain masalahna naonna mun Allah benduk godog turun lain kan sakadar nyana, lain kan sakadar anu ngadukung ka nyana, tapi kan kabehan kena. Masa urang teu puguh teu karunya kena? Maka pedulilah dengan ayat wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Lain eta bae hayu kabeh menteri nu korupsi sikap. Hayu sadeui pagawe-pagawe korupsi sikap adili seadil-adilna. Sabae ulah asal nyieun gerakan makar, asal nyieun gerakan makar. Aya nyana mah teu pernah makar. Ieu teh kudu diperhitungkeun teh urang mah lain ngan sakadar lah, sakadar kos kieu tapi lamun Allah geus nurunkeun adab. Ieu kan sieun wattaqu sing rarempan aranjeun. Kitnatan kana siksa la tusibanna alladziina zalamu. Nu henteu kena khusus ka jelema nu zalim. Kabehan kena kan urang. Digambarkan ku Kangjeng Nabi persis seperti sebuah kapal. Di kapal teh kapan tingkatan-tingkatan dihandap lamun urang endeu ka Lampung ge eta teh kapan dihandap mah kendaraan naik setik urang teh geus aya di tempat jelema naik deui rada bagus di luhur 5 PIP di luhur tuh. Hiji aya ASEAN, nomor kedua urang bisa sare, nomor katilu lihat pemandangan ka mana bae ge urang laluasa. Nah, nu dihandap lamun deuk nyokot cai kan kudu kaluhur, butuh nginum kudu kaluhur. Engke kahandap deui urang lamun ngabayangkeun sapira Merak itu Sumatera deket tapi angkleng-angklengan lamun model baheula Gunung Jati ka Mekah sabulan di kapal PH Abeto sabulan di kapal de dongeng-dongeng bapak-bapak urang eta asal deuk naon kita nyokot cai kan kaluhur
dihandap bawa ke handap kaluhur bawa ke handap eta kan kudu kerjasama antara nuluhur jeung nu handap lamun teh mah cak nu di luhur sia bolak-balik bae nyokot cai kaganggu aing teu kaur hees ki aya deui oh cak anu di handap teh aing moal atuh aing nyokotan cai ka luhur aing kaganggu mah sia aing teu dibere jalan mah ngan kapal ku aing di bolongan aing di handap nek nyokot caina aing mah di bolongan bae aing sia kaganggu mah ayo aing mawa nyana kampak mawa bor kunyana diketrok trok ieu kudu perhatian sakapal kudu perhatian kabeh cak di lurur we ieu aya naon ketrok cak di 32 we aya naon ieu dreg-dregan cak nu di handap aya naon kudu peduli kabeh ulah harare es bae sia mah di luhur abong-abong PIP ngees atuh lah ngees bae ge eta di handap aya nu kaketrok naon peduli atuh sia set turun ke handap saudara-saudara aya suara getrok-getrok aya naon ieu coba urang hadap handap oh nu keur ngabolongan kapal sia kunaon ieu nu mantap ngabolongan butuh cai jaya mah kaluhur aing cara kanan malulu jagian teh asal kaluhur gandeng asal kaluhur bos cenah geus dihandap bae atuh jalan deui kudu teh ieu mah diliangan kan parahu tak eta sia lamun saurang deuk kalingan parahu demi kepentingan manehanana kemudian diantap silakana kuabehan kana hodana ambruk kabeh kudu peduli atuh sia demi kebutuhan sia ieu kapal dibocoran teu inget ka batur bisa aing mah pokona mah deuk butuh cai dibocoran ku aing kege dipangpetan deui mending mun kapangpet tolol meureun sia otak sia henteu ieu mah jang asa engke amun enggeus ngocor kula butuh tutupan deui emangna parang sada cai mancer kitu kumaha meureunana boro-boro deuk ngabolongan sagede leungeun sia sagede cinggir ge sia teu bisa nyana keukeuh bae kakeukehan nyana tetep kudu diperjuangkeun sebab lamun teu diperjuangkeun cilaka kabehan bisa paraeh kabeh marah nyana cekelan ku kabehan marah ku kumaha ge tetep we kudu diperjuangkeun marah nyana sebab geus boga komplotan Tito geus aya di nyana kabeh cara perjuangkeun ku urang bocor ya kapal bahaya bocor kapal mah ieu ti kelem kabehan wah cak anu sejen-sejen biarkanlah bocornya sedikit ini hulu lu enak aja lu kemudian diantap tetap amankan sejuta kali aya nu ngahalangan amankan sebab bocor kabehan tenggelam. Nah iyalah fitnah saurang anu neuk ngabocoran siksa kakabehan sarua di urang saurang anu zina siksa kabehan saurang nu mabok siksa kabehan obong geus ambalayah nu mabok jeung nu zina jeung nu korupsi pamalingan ku ari manggeus lain rakyat deui negara ge maling. Nah ieu penistaan geus jelas menistakeun Al-Quranul Karim kitab anu maha suci timbul tinu maha suci nu diagungkeun ku manusia-manusia suci ieu tetep bae eueuh dampakna perjuangan lantaran lamun Allah geus nurunkeun siksa kabehan di Perancis bae ge bisa tertangani emang di Perancis kumaha gitu awalna kan di Perancis ke seseorang anu blue ka Kangjeng Nabi lantaran ningali perkembangan di Perancis Islam sangat luar biasa secara kumaha bae tidak boleh pakai jilbab tetap bae diperjuangkan di Perancis dan lain-lain sebagainya tidak boleh mendirikan sarana untuk ibadah masjid mushola tetap bae nya nyererieun rumah-rumah kami, kemudian tanah-tanah kami, bangunan hasil daripada kami. Ini kan negara demokrasi dengan dalil demokrasi bisa terus baik, walaupun dipersulit ya jilbab, ya tempat itu ibadah, tapi tetap baik terus baik.
geus kesulitan jelema benci ka Kangjeng Nabi, benci terhadap sahabat, benci terhadap ulama-ulama. Nyen cara, emang cara nu kumaha? Di sekolah. Kumaha di sekolah? Di sekolah teh ya guru diinstruksikeun dari salah satu guru baik di sekolah SD maupun di SMP, SMA, terus ke kuliah, dari seseorang nu benci, sebab nu bencina adalah dari kalangan elit. Instruksi dicoba siapa yang bisa menggambar Nabi Muhammad, silakan, akan dibayar dengan mahal. Cobakan instruksi ti guru, ti dosen, kumaha harus menggambar Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, Nabi adalah yang paling mulia, tidak ada bandingannya kemuliaannya. Sosok Muhammad tolong digambar. Nu kafir makan ngeunah bae. Dilihat dari sifatan-sifatan Kangjeng Nabi Muhammad, jadi Taurat ge aya, jadi Injil ge aya, geus puguh di Al-Qur'anul Karim. Tapi orang muslim kan bingung sekolah didinya. Kan satu larangan, Muhammad tidak boleh digambar-gambar. Nggak gambar si eta mah sadayek da keur nongkeng nangkarak. Tapi Kangjeng Nabi teh mana? Sebabnya nama teu bisa digambarkeun Kangjeng Nabi. Sempurna, maha sempurna zahiran wa batinan, teu kumaha ngagambarna ka Kangjeng Nabi. Sebab si A kapanggih Kangjeng Nabi bentukna kitu, si B kapanggih Kangjeng Nabi ko lain deui, si C kapanggih Kangjeng Nabi ko lain deui. Ketika diuk jelema jeung anu parendek nyana pangluhuran, aya deui jelema nu jangkung nyana pangluhuran, aya deui nu jangkung jasa tetep Kangjeng Nabi mah luhur deui kumaha ngagambar. Deui kumaha ngagambarna. Aya jelema kasep-kasep tandingna jol Kangjeng Nabi kasirep ka kasepanana. Aya jelema sederhana bae Kangjeng Nabi tampilna ka kasepanana henteu terlalu supaya ulah kasinggung. Kan lamun kasep biasa mah di tengah-tengah nu jore kan kasinggung. Kangjeng Nabi mah kan teu sesuai bae, bae leuwih saeutik doang. Jeung jelema nu jarore jasa Kangjeng teu terlalu kasep biasa bae. Tapi lamun aya nu kasep jasa, Kangjeng Nabi tampil prima ka kasepanana moal aya tanding. Deuk kumaha ngagambarna. Deuk kumaha ngagambarna. Ketika aya jelema tina awakna leumpangna segala rupa ku bagus da luar biasa. Jol Kangjeng eueuhna naonna kasilep. Hese atuh deuk kagambarna model kumaha tuh. Model kumaha tuh deukna ja eueuh tandingna selalu di luhur bae kan, di luhurna teh jadi fitnah. Kangjeng Nabi Yusuf bekasep teh jadi fitnah. Ka jadi fitnah awewe laribut, jelema laribut ku kakasepan Kangjeng Nabi Yusuf pada ribut jelema. Awewe anu nyangheui bae kieu bae kapan sabulan teu dahar teu nginum. Kunaon emang nungguan Yusuf liwat, jangan asal liwat da seger. Tuh coba nu lapar deuleu Kangjeng Nabi Yusuf seger. Tapi di urang lamun sebeh deuleu aja pengen dipae. Kangjeng Nabi Yusuf seger. Kakasepanana masyaallah. Urang deuleu nyana geus kieu bae blu. Nah, kan beda kan. Tuh. Jadi pita akhirnya ribut awewe dikeritan leungeunna. Sebab sabiwir hiji Yusuf. Awewe asal geus ngomong Yusuf bae geus teu katahan. Masyaallah, kasep jadi fitnah. Kangjeng Nabi teu pernah jadi kitu. Teu pernah jadi fitnah Kangjeng Nabi mah kasepna pohara Kangjeng Nabi. Teu pernah aya nu gunggulan ka kasepan Kangjeng Nabi. Akhlakna jeung rupana masyaallah akmalan nasi khalqa wa khuluqan dzati wa sifatin tsaniyah. Kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqa wa khuluqan dzati wa sifatin tsaniyah marbu'al qamati abyadul launi musyarraban bi humrati wasi'al aini zazabatin hilaliyah. Talar atuh talar. Atuh marbu al-qomati Kangjeng Nabi mas sedang dadeg pangabedegna putih rada kaberem-bereman wasi'al ainain matana rada gede bureulek bagus bulu matana bentik zazabatin hilaliyah beungeutna percis okos bulan purnama anu herang
jajabatin hilaliyah caang milik Kangjeng Nabi mah beungeut teh cang lantaran keur poek Siti Aisyah keur ngaputan parem lampuna ragag jarumna kelabakan Siti Aisyah teh jol Kangjeng kadeuleu jarum kadeuleu jarum masyaallah Siti Aisyah wara beungeut Kangjeng bisa nyaangan kamar nu si itu mah kerjaan jual jana poek masya Allah enggak saya kasetrum ya Allah daya Kangjeng Nabi mandek sanu ngelehkeun nah diinstruksikan di Perancis teh supaya ngagambar Muhammad kafir kan dengan mudah kafir mah jauh larangan tapi muslim demo teu bisa bahkan salah satu mahasiswa nyuratan beraninya nak. Dengan ini saya membuat surat kepada para dosen dan para rektor lebih-lebih kepada penguasa negara Perancis saya sebagai umat Islam dilarang untuk menggambar kekasih saya yang namanya Muhammad keyakinan saya yang namanya Muhammad utusan Allah dan saya hanya untuk bisa mengungkapkan kemuliaan kekasih saya Muhammad ialah seorang manusia yang tidak ada tandingannya kecakapan dan kegantengannya kebaikan akhlaknya tidak ada tanding ila yaumil qiyamah diceritakan kunyana surat tersebut teh sekian dari saya siswa Universitas Teh dibaca kaget dosen panggil setelah dipanggil sidang saya mati saya mewakili umat muslim ruh saya telah ada di surga eta di Perancis geus berani kos kitu masa di negara urang teu berani di Perancis itu minoritas begitu berani seorang mahasiswa bulu saya nyawa saya akan ada di surga dan terketahui oleh umat manusia sedunia bahwa saya memperjuangkan Muhammad kekasih saya termulia dan terindah sedunia tidak ada tandingannya catat nama saya di Perancis beraninya lah kos gitu kunaon di Jakarta ecek-ecek berani di Perancis maka terjadilah pembuatan karton nyana anu nentang ketika penembakan urang ngadenge nyana mentek nyana kuari hirup kene di sel saya bunuh saya kuari aya kene diamankan konon eta budak mahasiswa di jero tahanan Kodim aya iyalah keajaiban di Perancis seorang mahasiswa nu teu kadenge mah santrena teu kadenge nanaonna begitu indah kadengena jeung aya keajaiban atuh komo di Indonesia di Indonesia mah lain lalawara atuh jam muludan datang ka beak mulud rajaban datang ka beak rajab ja kiaina ge mere waktuna kitu udah berderet sakjana tapi kalau mahal mah bisa digeser tolol